Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar, nuangna dibarasehan, duka tarunuh, duka lalapar, nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa efeknya dikurangi, jangan pakai echo, coba tutup echo nah. Cek cek cek. Ibu, Bu, silakan yang memegang HP didoakeun nuker nyekel HP sing aya kuotaan. Sekali deui abdi bade maca salam bade diwaler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah bade cekap wae itba kanu tipayun. Hapunten kanggo panitia acara halal bihalal akbar Ikatan Guru Raudatul Atfal, disingkat IGRA. Wabil khusus kanggo ketua panitia Ibu Hajah Tating pami telepati Kecamatan Cisaga. Menurut informasi dina daftaran agenda acara abdi ceramah tabu 11 sampai tabu 11.30 menit. Jadi waktu hanya 30 menit. Sementara ayeuna geus jam 11:30. Berarti abdi teh geus teu kudu naik deui. Sabab waktu sudah lewat. Tapi dah wios ceramah ayeuna mungkin hanya 5 menit Bapak. Untuk saya tidak rugi. Keur abdi mah rek lila rek sakedeung ngaji. Insyaallah ku panitia balik mah bakal dibarokahan. Astagfirullah. Nyanyahuanan jeung dibayar. Urusan dibayar jeung dibahanan eta mah kumaha panitia. Allahumma sholli wa sallim wa barik hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, la ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Yang saya hormati wabil khusus pengatur acara yang telah memberikan waktu sok sanaos abdi calik geus lami tita tadi bari barang dahar mah teu acan da aya ge tuangeun teu dibukaan. Untuk aparatur pemerintah dari atasan hingga bawahan, wabil khusus ketua panitia penyelenggara acara silaturahmi akbar halal bihalal Ibu Hajah Tating selaku duyufullah, tamu Allah, duyufu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeuna bade miang katana suci tos janten tamu Allah bade ngalaksanakeun ibadah haji. Doakeun ku ibu-ibu, guru-guru IGRA,
bapak-bapak guru Raudatul Atfal, mudah-mudahan Bu Haji anu bade angkat ka tanah suci sing dipanjangkeun yuswana. Nu di tukang mah teu amin jiga nu keheul ka Bu Haji. Ibu ari keur ngaji mah tong ningalikeun ka pusing, keur ngaji mah tong ningalikeun kita teh lagi galau. Da apal ibu-ibu di dieu teh api-api we bahagia. Padahal mah batik ge acan lunas. Ibu-ibu kadieu teh katingali ku abdi senyum tertawa lepas eta teh pura-pura. Api-api senang, api-api bahagia. Padahal di imah mah urang teh loba hulang-huleng. Bu Haji nu bade angkat ka tanah suci disehatkeun, disalametkeun, dilancarkeun dugi ka tempat nu dituju Mekah Sinareng Madinah. Tiasa ibadah haji anu sampurna. Uih deui kalimat caina bari nyanak predikat haji anu makbulah anu mabruroh amin ya robbal alamin. Guru-guru RA nu teu acan arangkat mudah-mudahan enggal dinasibkeun ku Allah. Teu cukup ku amin ibu da kudu daftar heula. Ari amin tarik ari daftar acan. Sok gera daftar heula nu baroga duit da ka Mekah teh perlu dukungan. Loba duit ge eueuh nu ngadukung mah moal indit ibu teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mangga Bapak nu dipayun sambil taruang. Ibu-ibu nu tos aya dahareun tong diantepkeun di dalahar. Da ngaji mah teu hese nu penting daek hadir. Kana dahareun. Itulah ibu-ibu RA nu diuruskeun teh dahareun. Jadi ngajina teh teu kudu lila, nu penting singkat padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat berkat. Lanjut ibu lanjut. 5 menit deui. Siap dugikeun ka jam 2. Siap tepikeun ka magrib. Luar biasa ibu-ibu RA ajib. Diajak ngaji tepikeun ka magrib siap. Itu ciri ibu-ibu RA teh ahli ngabohong. Alhamdulillah tos ibu urang ngaos heula moal ngalamun moal galau ubar galau ngaji obat bingung sok atuh bantuan balikan deui obat galau ngaji, obat bingung ngaji, para rusing ngaji, nyeri hate ngaji, salaki leungit teangan. Kebanggaan kamana ya Bapak Dewan teh ayanya otos pamit kebanggaan punten bapak-bapak pengurus sadayana ya apalagi kanggo bapak-bapak yang sangat kaya ibu-ibu yang sangat hartanya berlimpah tongnya naon sababna ieu guru-guru igra teh guru-guru RA para mujahidah yang luar biasa, pejuang yang tanpa pamrih, gaji sabulan 1 juta, sabar, jujur, tawakal, betul. Makanya tadi abdi menibingah nguping Bapak Dewan hoyong ngabantos ke guru-guru RA di Kabupaten Ciamis
Makanya bapak kanggo bapak-bapak nu memang ekonominya sudah menengah ke atas, tolong perhatikan untuk guru-guru RA. Da ieu ge meuli baju ge menang maksa. Belaan nganyuk heula. Naon sababna rek acara era ku babaturan lamun teu make seragaman. Betul teu Bu? Leres teu? Ibu, makanya untuk bapak-bapak yang ekonominya sudah menengah ke atas, moal aya budak urang nu bisa maca Al-Quran, hafal rarakatan sholat, cinta ka Allah dengan hafal sifat nu wajib di Allah, cinta ka Rasulullah dengan hafal sifat nu wajib di Rasul. Siapa yang mengajarkan dari awal adalah guru RA. Tepuk tangan untuk ibu-ibu RA. Makanya mohon setahun sakalima bapak pada Idul Fitri teh atuh aya perhatosan pangmelikeun mukena nu 1 juta. Setuju teu? Bapak-bapana pangmelikeun sarung BHS anu 1 juta. Ieu mah boga sarung rajeun alus nungguan anu maot heula. Dibere buruh ngurebkeun. Atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajung jurigan. Matak aya nama ibu di lemur-lemur teh seueur kiai jujur. Sugan guru RA aredan. Ka kiai nyebut jurig. Ieu gara-gara geus beurang lapar ka kiai ge nyebut jurig. Abdi punten ieu sieun kabawa virus ku ibu-ibu RA nu aredan. Abdi balik sieun kabawa GR. Kunaon ibu abdi nyebut ge? Tapi kita selalu dilatih oleh Allah untuk bantuan atau sebulan ke belakang ibu, sebulan lagi ke belakang, di bulan naon memeh puasa teh Sya'ban lain rewah di bulan Sya'ban ibu kita dilatih untuk membersihkan hati. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk membersihkan ruh. Sabab di bulan Ramadan benar-benar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namina ge bulan premium, pre makan dan minum. Sok atuh tuliskeun. Lumayan ke jang mapatahan barudak di RA. Bulan premium, pre makan dan minum. Bulan pretalit, perut rasa melilit. Tapi alhamdulillah sekalipun kita merasakan premium, pre makan dan minum, pretalit, perut rasa melilit, tapi kita semua tetap menggunakan dan menjaga solar. Apa itu solar? Sholat tetap lancar. Sok itu air keprok-keprok. Keur ngaji mah tong galau ibu, keur ngaji mah kudu loba sedekah lain makanya punten bapak-bapak, dalam kehidupan ibu dan bapak kita harus tetap kuat dengan iman, dengan akidah. Kunaon ku abdi tadi ceramah diawali dengan kalimah la ilaha, kalimah thayyibah. Kalau seandainya kita tidak kuat iman, tidak kuat akidah, ibu ayeuna ngan ukur ngawuruk RA bari buruhna teu sabaa. Sing kompak buruhna teu sabaa. Raha ngan untung urang masih kene kuat ku iman, kuat akidah, sanajan duit teu boga, tidak sampai menjual akidah kita untuk barang riba termasuk Bang Emok. Tong kapalang ikhlas ibu, tong kapalang jadi ibu-ibu wanita soleh. Salaki ge da sarua cenah eueuh gajihanana da ngawuruk RA.
ibu teh ulah unyak anyuk Bang Emuk keun be salaki teh ibu alhamdulillah ngauruk barudak barokah kuladang ikhlas karena Gusti. Tetap ibu ke suami mencintai sepenuh sing kompak melaya ngaladen balik ngawuruk barudak TRA hareupeun salaki ibu teh kudu daek ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak atuh jeung itu mah ngadangkak riweuh ibu berang-berang atuh kumaha lamun ibu ayeuna salaki ngaliwat ka dieu tuluy kieu nya salaki ge keungeun meureun cek salaki teh itu aya bakakak hidung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu makana emut ad-dunya mahallun lil balwa. Dunia mah tempat ujian, tempat rintangan, tempat cobaan, bukan tempatnya bahagia. Lamun ibu ayeuna keur bahagia, alhamdulillah itu merupakan hadiah ti Allah. Bapak ayeuna keur senang itu merupakan bonus ti Allah. Makana ibu tong ningali batur nu buruhna badag sabulan sakalina, tong ningali batur nu gajina ageng dina tiap taunna, tapi ibu tetap bersabar bertawakal. Nu beunghar, nu kaya, nu bungah itu adalah keur bubungahan. Nu senang keur sesenangan. Dunia bukan tempat senang, dunia tempat capek, tempat riweuh. Sing kuat iman, sing kuat kubogoda, sanajan init ngaji bapak punten sing kuat iman sabab init ngaji pasti di jalan sok papangi jeung ranjau kehidupan. Ye, lain rana. Astagfirullahaladzim. Aya di dia guru-guru RA nu status narana aya. Jawab aya. Wios ibu. Keun bapak rana ge nu penting ngeureuyeuh ibadah. Ngeureuyeuh ngaji. Di mana aya rana ngeunah? Atuh si bapak mah nyebut rana ngeunah. Berarti tos ngaraosannya pak aya rana ngeunah pugu matak jadi rana ge bau ibu teh. Da ustad oge sami dijieun nama tinu barokah tinu bau-bau. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bingah abdi tepan sareng teh Haji Iha sareng teh Haji Anyi Samsiah ieu teh ibu guru-guru di RA sami modalna ngan ukur di pasantren lillah bari sakieu teh urang teh Haji ladang barudug baheula nya ieu teh pasti ieu teh sadayana ge pernah ngalaman di pasantren matak lamun tadi Bapak Dewan nyebat putrana dikasanawiyahkeun ajib luar biasa komo ibu ayeuna budak di pasantrenkeun jang penerus urang itu sakuduna keun bae barudug oge. Da urang ge geuning bisa ngawuruk di RA teh ladang budug. Abdi ge dionang ka dieu ladang budug. Matak di mana-mana ge sarua ayeuna mah santri teh barudug. Da guru-guruna ge ustad-ustadna ge bungah ibu. Naon? Di dieu mah ya ustad budug. Ibu mah kitu. Budug ge baroro. Nya di mana aya budug barokah ngalacaprak kieu beuki beurang teh di dieu mah kieu engko guru RA ka kiai nyebut jurig ka ustad nyebut budug ge barokah jaba ka abdi geus edan nyebut gelo. Ibu lanjut 5 menit deui. Di bulan kemarin ibu kita makan dan minum perut rasa melilit tapi kita tetap menjaga sholat tetap dan alhamdulillah bulan Ramadan kita masih bisa meningkatkan kualitas pratama. Apa itu pratama? Pertaubatan yang maksimal. Bu, ibu, ayah palih dieu lah bu ayah palih dieu
Bu Araya repeh ulah nyora Bapak Parae Parae ongko aya tapi teu nyora disebut ayeuna nu maot pirakuda udud Ibu Araya Bapak aya atuna si bapak mah meuni jiga nu gagal fokus melong wae setiap abdi ngalieu teh keur sareuri we jeung barogoh dina kalapa aya kacang polong meuli ali ti pasir kirisik ieu si bapak meuni teu areureun melong ningali abdi mirip Dewi salawe mah 20 sok bantuan mobil sedan warna hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco emung salat ningal kutu di Ceoneng oh aya nami Bu Oneng tadi abdi mah Bu Oneng teh baladna teh Ceeti ngagrup nate jeung Cekokom jeung Ceisah jeung Ceeis sareng Cetitin tah unggal poe Kamis teh sok ngariung di imah Ceeti bari kieu aya araremo kieu saya berjanji cenih moal barokah kacape-cape ibu ngauruk RA ari kikituan mah tetep moal barok mending tarimakeun pamere ti salaki sanajan saeu dibere 10.000 saminggu eta ge pamere ti murid alhamdulillah ku salaki dibere saminggu 5.000 alhamdulillah sabulan salaki teu balik-balik usaha ina atoina kal kausar da salakina ge teu maot jugjug innalillahi aya simet meuni galing ningal kutu di Ceoneng ari beungeut meuni glowing ngan hanjakal huntuna hirup osok nyeri hate bantuan teh nawungkul siap pernah ibu nyeri hate jujur pernah terluka sanajan urang guru RA rumah sakda urang teh loba do komo awewe masuk gede hilap lain hitut si bapak mah hitut cenah gede hilap bapak hirup osok nyeri komo lamun teu kabagi BL nu disalahkeun Bapak R majar maneh goreng H mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae ari HP elit ari ngaji sulit hirup mun keur ngaji kudu jem ulah bari ngoprek wae komo bari kalah tibra awas dirawu kelong yuk sholatullah semua Rasulillah mullah ala yasin habibillah ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti diijabah sing tiasa
sejarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah Salamullah semuanya igra bersolawat. Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dengan perut rasa melilit, perek makan dan minum, tapi kita tetap sholat lancar. Pratamak prataubatan kita alhamdulillah maksimal. Mudah-mudahan kita semua diakhiri di bulan suci Ramadan dengan Idul Fitri. Ayeuna halal bihalal silaturahmi, kita semua benar-benar menemukan bensin. Apa itu bensin? Benar, surga itu indah. Ibu hoyong ka surga? Marangga maut heula. Ibu bade maut? Mangga atuh ayeuna. Kapan ibu tos nyebat bade? Mangga ayeuna. Mata kitu ibu teh tos nawis hoyong enggal maut, jabatos nawarkeun ku hoyong ka surga, sumangga marawat heula. Sabab ibu-ibu aya nu tos sepuh, aya nu masih muda. Si emut umur jalma bayina sitin wasab'in antara 60 jeung 70. Nu ayeuna ibu-ibu guru RA usiana nu 58 tahun berarti satahun deui. Nu geus 70 tahun berarti eta mah sudah lulus dari kematian. Ngan kaheula punten Bapak, abdi mah nu maot teh ulah waka guru-guru ngaji heula. Sabab lamun ayeuna guru ngaji maot ti payun rek saha nu ngagantiana. RT moal bisaeun, RW moal bisaeun, tukang salon oge moal mampuheun. Jadi lamun bisa manawar ka Gusti Allah nu maot teh tong guru RA heula mending tukang salon heula. Didoakeun AA kubu haji AA sing ka surga, sing bareng jeung salon-salona. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Silakan ibu dan bapak sekarang mau baju seragam, tiung seragam, nu teu ngangos seragam, organisasi silakan beda, tapi tong matak jadi pasea. Yang penting akidah kita sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk menyempurnakan ibadah Ramadan supaya Ramadan kita makbul, mabrur, diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibu, bersihkan ruh, bersihkan hati, piceun panyakitna. Naon panyakitna? AIDS. AIDS. Akna angkuh, ikna iri, dekna dendam, esna serakah. Jangan serakah dengan hal duniawi, tong angkuh ku dunia, tong sombong ku peda boga imah gedong, tong adigung ku peda boga imah jangkung, tong boga ayeuna sombong peda boga kongkorong. Ingat, itu hanya sementara. Mohon ibu-ibu, guru-guru RA, semua yang hadir tidak mampu semua. Teu beunghar kabehanana. Nu beunghar ulah sombong kanu sahanapeun. Init ka igra, init pangajian halal bihalal, hayang we gagaro da boga geulang. Itu semua titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Picenan sifat angkuh, iri, dendam gantos dengan silaturahmi. Serakah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu silaturahmi, barokah silaturahmi, yakin islahin bainan nas, ibtigha amardatillah, tujuan orang karena Allah, fasaufa nu'tihi ajran adima, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Bahkan barokah silaturahmi halal bihalal di hari ini, orang bakal panjang umur loba dulur, lain duit. Engke geus loba dulur moal hese, balik bakal menang doa. Da abdi ge ka dieu teh lain rek neangan duit, wios ku panitia teu dibere duit oge, asal balik mah menang amal. Kumaha ieu teh kan amplop. Makana
panitia wabil khusus Bu Haji Tating sareng ngalangkungan teh Haji Ihah nu parantos ngangkir abdi barokah kempelerium urang dina silaturahmi mudah-mudahan urang sing panjang umur bari deet rezeki. Allah yang akan membalas asal kita tujuan karena Allah. Fasaufa nu'tihi ajran adzima. Insyaallah dengan ikhlas karena Allah kita kumpul pada hari ini, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana cipeujeun jalan Cieurik malikupat di Abonan pupeujeun pami marulih ulah ngupat ka awonan. Terakhir nyuhunkeun doa ti sadayana wabil khusus kanggo Ibu Ketua Provinsi Jawa Barat katingali Bu Haji teh kirang sehat, tapi beliau masih tetap semangat mengikuti acara dengan semangat api-api sehat padahal aya panyawat anu karos dina salirana katawis mapahna nuju kirang stabil berarti anjeunna nuju kirang sehat. Urang doakeun mudah-mudahan sing disehatkeun ku Allah. Amin. Mudah-mudahan panyawatna enggal deui diangkat ku Allah digentos deui ku sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu di dieu teh da ieu teh araredan. Sabab tadi ka kiai nyebut jurig, ka ustad nyebut budug, ka abdi nyebut gelo. Mudah-mudahan ibu-ibu ge sadayana dararamang. Amin. Tuh geuning di aminan berarti bener ieu teh garing. Siap. Mari kita siapkan amal sebelum datang ajal. Seurkeun sedekah jariyah, amin selamat di alam barzah. Tetap semangat untuk membaca sholawat biar kita mendapat rahmat dan di akhirat mendapat syafaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hapunten Bu Haji Tating, abdi bade teras pamit. Margi abdi bade asar kedah ngisi acara di Cimerak, uyos teu naruskeun oge. Ti Cimerak abdi bade teras ngabujeng ka daerah Sukabumi sagaranten 3 dinten abdi teu tiasa wangsul mawi bilih bade masihan oleh-oleh yang ringan-ringan saja. Hapunten taihah peda ieu mah nu atos nu biasa uih pangaosan teh dina mobil sok pinuh ku kadaharan. Nu atos ieu mah nu atos. Cenah di dieu teu acan panitia ulah seur emutan sok we ka nu atos nurutan. Dorongan naon ibu ka dieu urang lain dipaksa ku panitia lain peda aya nu maksa tapi urang ka dieu maksakeun. Naon anu matak maksakeun uladang urang gaduh rasa cinta ka Gusti Allah sareng cinta ka junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.